Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin kasakur jalma anu Islam naon hifdzu islamihi ngaraksa ka islamanana itu si muslim. Wasaunuhu jeung tegesna ngaraksana itu Islam amma tina perkara yufsidu anu matak ngaruksak itu hu kana itu Islam wa yubtilu jeung matak ngabatalkeun itu hu kana itu Islam wa yaqta'u jeung matak megatkeun itu hu kana itu Islam wa huwa jeung ari itu ar-riddatu eta murtad wal ayadu jeung ari nyuhunkeun pangraksa billahi ta'ala eta tetep ka Allah ta'ala. Wa qad kasura jeung nyata geus loba fi hadzal zamani di ieu zaman naon at-tasahulu gagampangan fil kalami dina omongan hatta annahu sahingga sanyana kalakuan yakhruju eta kaluar mim ba'dihim ti sebagianana itu muslimin naon alfadzun pirang-pirang lafad tukhriju anu matak ngaluarkeun itu alfaz hum ka itu muslimin anil islami tina agama Islam wala yarawna jeung henteu narekadkeun itu muslimin zalika kana itu khurujal alfad kana rujuk nama yakhruju min ba'dihim alfadun kadinya rujuk nama dzanban kana jadi dosa fadlan kalawan sumawana angkaunihi tina kabuktianana itu dzalik kufron eta kufur wariddatu jeung ari murtad salah satu aqsamin eta tilu pirang-pirang bagian i'tiqadatun tegesna kahiji murtad pirang-pirang patekadan wa af'alun jeung kaduana murtad pirang-pirang pagawean wa aqwalun jeung katiluna murtad pirang-pirang ucapan wa kullu qismin jeung ari saban-saban bagian yatasya'abu eta cabang-cabang itu kullu qismin syu'ban kalawan cabang-cabang katsiratan anu loba faminal awwali maka eta tetep tina anu pertama maksudna murtad pirang-pirang patekadan asyakku ari mangmang fillahi dina ayana Allah au fi rasulihi atawa dina ayana utusan Allah awil qur'ani atawa mangmang dina ayana al-Qur'an awil yaumil akhiri atawa mangmang dina ayana poe akhir awil jannati atawa mangmang dina ayana sawarga awin nari atawa mangmang dina ayana naraka awis sawabi atawa mangmang dina ayana ganjaran awil iqobi atawa mangmang dina ayana siksaan au nahwi dzalika atawa mangmang dina umpamana itu mazkur mimma barina tetep tina perkara huwa anu ari itu mujma'un eta anu diijma'keun ku para ulama naon alaihi itu awi taqoda atawa nekadkeun si jalma faqada sifatin kana eueuhna hiji sifat min sifatillahi ta'ala anu tetep tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala al-wajibati anu wajib itu sifat lahu ka Allah ijma'an kalawan wajib anu mupakat kala ilmi sapertikeun sifat ilmu au nasaba atawa nyubangsakeun si jalma lahu ka Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tangzihuhu
ngabersihkeunana Allah anha tina itu sifat ijma'an kalawan ijma' atanapi mupakat kal jismi sapertikeun jisim au halala atawa ngahalalkeun si jalma muharraman kana anu diharamkeun bil ijma'i kalawan ijma' para ulama ma'luman anu dikanyahokeun minad dini tina dalil-dalilna tina agama bid-darurati kalawan jalan pertela mimma anu tetep tina perkara la yakhfa anu henteu samar itu ma alaihi kasi jalma kazina sapertikeun zina wal liwati jeung liwat ngadubling wal qatsli jeung maehan atanapi ngabunuh wasirqati jeung maling wal gosobi jeung gosob au harrama atawa ngaharamkeun si jalma halalan kana perkara anu halal kadzalika nya kitu deui bil ijma' ma'luman minad dini bid-darurah kal bai'i sapertikeun jual beuli wan nikahi jeung nikah au nafa atawa nganapikeun si jalma wujuba mujma'in alaih kana wajibna perkara anu geus dimupakatkeun ku para ulama kadzalika nya kitu deui itu ma'luman minad dini bid-darurah kas-shalawatil khamsi sapertikeun pirang-pirang salat anu 5 waktu au sajdatin atawa sujud minha anu tetep tina itu sholawat waz-zakati jeung zakat was-shaumi jeung puasa wal haji jeung munggah haji wal wudu'i jeung wudu au jaba atawa ngawajibkeun si jalma ma kana perkara lam yajib anu henteu wajib itu emma ijma'an kalawan mupakat para ulama kadzalika nya kitu deui ma'luman minad dini bid-darurah au nafa atawa nganafikeun si jalma masyru'iyatan kana sunnatna barang masyru'iyata mujma'in alaih kana sunnatna barang anu parantos disepakati atanapi mupakat para ulama kadzalika nya kitu deui ma'luman minad dini bid-darurah au azama atawa ngazam si jalma alal kufri kana migawe kakupuran fil mustaqbali di zaman pikahareupeun au ala fi'li syai'in atawa ngazam kana rek migawe hiji perkara mimma barina tetep tina perkara zukiro anu geus dicaritakeun itu emak au taroddada atawa mangmang si jalma fihi dina itu kufrin la waswasihi tanapi la waswasuhu teu manta kupur si jalma nalika was dina kupur au ankaro atawa ingkar si jalma suhbata sayyidina kana pangkat sahabat dunungan urang sadayana Abi Bakrin tegesna Abu Bakar radhiyallahu anhu au risalata wahidin atawa ingkar si jalma kana pangkat jadi utusanana saurang atanapi hiji jalma kana pangkat jadi utusanana hiji jalma minar rusuli anu tetep ti pirang-pirang utusan al mujma'i anu diijma'keun naon ala risalatihi pangkat utusanana itu wahid au jahada atawa ingkar itu si jalma harfan kana hiji huruf mujma'an anu diijma'keun ku para ulama naon alaihi itu harfin minal qur'ani anu tetep tina Al-Qur'an au zada
atawa nambahan si jalma harfan kana huruf atau kana hiji huruf pihi dina itu Quran mujma'an anu diijma'keun naon ala nafyihi eueuhna itu huruf mu'taqidan bari nanu nekadekeun annahu sanyana itu huruf minhu eta tetep tina itu Al-Qur'an au kadzaba atawa ngabohongkeun si jalma rasulan ka hiji utusan au naqoso atawa ngurangan si jalma hu ka itu rasul au saghara atawa nasgirkeun si jalma ismahu kana jenenganana itu rasul biqasdi tahqirihi anu make iya aya shawab kuba kalawan ngamaksud ngahina keunana itu rasul au jawaza atawa nekadekeun si jalma nubuwata ahadin kana pangkat jadi nabi na hiji jalma ba'da nabiyina dina sabada nabi urang sadayana Muhammadin tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantun wal qismus sani al af'al cekap wallahu a'lam bissawab.